Meli sosis katelum, sosisna meni panjang. Assalamualaikum kacang. Di kebon melak salam, salamna ku si Kasep. Waalaikumsalam Jang Asep. Mang Juju ketinggali on di hotelan ku si Amang. Nuju naon kumaha damang. Alhamdulillah sari lama sehat Kang Asep. Ih, meni gaya pisan tiasa pantun bari ngawih kitu. Nya heueuh atuh, pan eta teh budaya Sunda anu kudu dipiara jeung dijaga, kacang. Tapi kacang mah karak ngadangu da Asep mantun bari ngawih kitu aya naon karah? Kacang mah eta apanya? Pan tanggal 2 hiji Februari teh Hari Bahasa Indung Internasional anu kurang kudu diperingati. Nya. Itu ini nama Asep ngajak kacang kurang memperingati Hari Indung Bahasa Internasional supaya barudak nyahoeun gitu. Oh, lapas ayo yuk. Ayo nama kumaha? Ieu na kieu. Gitu. Selamat Hari Bahasa Indung Internasional. Lestarilah bahasa Sunda. Budaya urang saya ya. Sampurasun.